Nah, pemirsa, ini adalah salah satu tokoh di Desa Marga Laksana dan juga beliau ini adalah mantan Kepala Desa Marga Laksana periode tahun berapa? 2007. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Sejarah Desa Marga Laksana itu dulunya bagaimana, Pak? Coba kalau bisa diterangkan. Kalau menurut sejarah, kalau asal usul Desa Marga Laksana awal di stasiun dah, terus pernah jadi desa Polenglang, tidak gerak desa Polenglang, terus pindah lagi Cipedang. Setelah itu Marga Laksana lebih yang dulu terus dikarkan jadi Marga Laksana. Nama Panca Marga mantap di Leuweuriang teh terus dimekarkeun leungit Panca Marga teh adi itu Marga Luyuk adi Marga Laksana. Jadi Baretoma lain Desa Marga Laksana, Desa Panca Panca Marga. Marga eta teh di Leuweuriang. Nah, terus saya Pemekaran hapus langsung Jadi Marga Laksana. Marga Luyuk, Marga Laksana. Nah, ieu tadina mah waktu Palurah Margi ke Desa Leuweuriang. Ya. Cek Palurah Margi ayeuna ieu desa urang duakeun. Desa Marga Laksana jeung Desa Marga Luyuk. Nya tidinya nepi ka Laksana diduakeun. jadi Laksana diduakeun jeung belah ditu teh Desa Marga Luyuk saluyu masyarakat teh kabeh nya Laksana diduakeun Desa Marga Laksana jeung Desa Marga Luyuk tadina anu asalna Leuweuriang waktu di Rurahan Palurah Margi. Desa Leuweuriang. Desa Leuweuriang asalna mah Tahun sabaraha eta? sekitar tahun 72 Mulai dipecahkeun teh. mulai dipecahkeunana tahun 72. Terus ngadegna Desa Leuweuriang tahun sabaraha eta? Ngadeg Desa Leuweuriang mah ngadegna di tahun 48. Desa Leuweuriang Ngaranna Desa Leuweuriang Desa wae. Leuweuriang Eta kumaha sareng Panca Marga, Pak? Desa aya Desa Panca Marga. Panca Marga teh ti Leuweuriang teh dipindahkeun ka Panca Marga ka di Patongo. Desa Leuweuriang teh. Desa Leuweuriang teh ka Parapatan. Ngaran desana. Ngaran desana Panca Marga. Jadi Desa Leuweuriang teh pindah ka Panca Pindah Marga. ka Panca Marga. Jadi ngaranna Desa Panca Marga. Desa Panca Marga. Terus dina tahun 72 Tahun 72 aya pemecahan. dimekarkeun. Pemekaran. Ya, anu ngaranna Marga Laksana jeung Marga Luyuk. Nya Laksana diduakeun teh dimekarkeun. Lain Marga Luyuk teh palintan anu ayeuna aya di Citemong. Citemong. Anu dirinya teu aya deui nya iwat Ciparurah anu nagen sampai di 37 tahun teh eta mah teu ganti-ganti. Jeung teu ngajakeun pemilihan deui satuju masyarakat we tiap eta oge. Kudu di jabat kelurah naon eta? Palurah Margi Palurah Margi teh Ya. selama 37 tahun. Palurah Margi. teh. Ngan eta mah satuju masyarakat we tiap bebas 5 tahun. Satuju Palurah Margi deui eta mah langsung ku masyarakat diangkat deui. Teu ngajakeun pemilihan eta mah. Atau nuhun Pak informasinya Pak. Yang guna ya. Nah itulah tadi pemirsa asal usul Desa Marga Laksana yang asal mulanya adalah Desa Leuweuriang, kemudian pindah ke Panca Marga, namanya diganti jadi Desa Panca Marga, dan pada tahun 1972 ada pemekaran menjadi dua bagian, yaitu yang pertama Desa Marga Luyuk yang ada di daerah Citemong, dan yang kedua Desa Marga Laksana yang berada di wilayah Desa Marga Laksana, yang pada awalnya Marga Laksana itu bukan Marga Laksana ya Pak, Ciletak. Ciletak ya, dulunya itu tempat ini namanya Ciletak, kemudian sekarang menjadi Hasil daripada ya tokoh-tokoh perbincangan para tokoh, terutama diawali oleh pejabat pemerintahan
Desa Palaksana tanggal 8 bulan 8 tahun 77 Nyepi. Ya, Gitu Pak. ya. Tanggal 8 Tanggal 8 bulan 8 tahun 77 hari jadi Desa Marga Laksana. diresmikan hari jadinya Desa Marga Laksana. Waktu dijabat lurah Bapak Ruminta itu. Pas hari tak Bapak ngajabat kepala desa, kumaha tah? Suka duka na atau napi susah payah na gitu jadi orang nomor 1 di Desa Marga Laksana gitu. Kumaha tah Pak biasa berbagi cerita gitulah. Selama saya punya guru ya, terutama para tokoh, terus para kepala desa, saya belajar dari para pengalaman. Contohnya yang jadi guru adalah Palu Rahmat Yang dipakai yang dipakai pakai pola pikir pola itu. Ya, alhamdulillah bisa menjabat sampai Tuntas. selesai. Mungkin ayah suka duka na tah suka na duka na kumaha gitu Pak. Suka duka nama terutama menjadi kebanggaan saya bisa dengan masyarakat, terutama awalnya saya ya boro-boro istilahnya jadi RT acan ya ikut belajar daripada masyarakat. Kebanggaannya saya bisa di tengah-tengah masyarakat berbicara pidato sampai dorong. Oh, serabutan lah. Kadang-kadang dia kulit piku. Tadi ya naon we lah pokoknya. Anda penting ngasilkan uang halal gitunya Pak. Ya lah, terutama mah yang ikut orang berani itu bisa mendapatkan keluarga.